Hei anak muda, mana kamari uga hutang sa janji ko iya? Tepuk pisan geuning. Astagfirullahaladzim, atuh mah ulah make kuah. Kayak lama abis kan ngupayakeun ya. Ge, mana 50 aya teh? Ya heula him, urang can aya nagih heula ka si mak. Bawa mana mak 50 jang mayar ya ka si Rio. Ih, pugu urang rek nagih ka si Rio, duit urang teh di si Rio. Oh, lagi mana lagi? Ka dia teh. Kek. Ya aya naon sih, Mak? Iya bos, si Rio boga hutang ka emak 50, tapi teh dek bayar. Ya heula bos. Si Ugi ge boga hutang ka urang 50, lain laik teu mayar mah. Ya heula yo, urang teh poho kana hutang mah ngan urang nagih heula ka si emak. Geus pusing ya aing mah. Ya, Mak, dibarenginnya ku abi yo. Tah, 50. Nah, nuhun bos, ditulungan rek majar ka si Ugi. Ya Gi, urang mayar hutang ka didinya. Eren teh lunas. Tah heula nuhun mak. Yo urang mayar yo ka ente yo, lunasnya. Tah, kitu atuh Gi, urang jadina aya mayarnya jeung kamaun. Ieu mak. Tak kitu, mayar osok hese kana hutang teh. Tah, ayeuna mah geus bareres hutang mah ka si Rio, ka si Sugi, mah geus beres tah tinggal emak. Ka dieu tadi nginjem